Terus saya
maksudnya orang ini kan amal seperti itu tulisan nanti dan saksi kamera dan saksi tidak malaikat yaumil yang mengangkat di bawah itu jadinya amal orang ayah cacat nang gimana amal kurang saya diinten inten main nanti juga mana yang mana nih sekarang di hari kaulah sana ya malam Sabtu itu nanti kapan kiamat mau balik lagi mau bisa balik nanti mau ayah malam gitu malam akhirnya malam Sabtu di kawin misalnya ya terus mandi kurang hari sadayana terus berjamaah maghrib terus wiridan terus berjamaah isya terus berjamaah isya terus dari pengawasan nah mudah-mudahan amal orang sadayana sih kalau itu amal saya amal makbul di bagian Allah Subhanahu wa taala. Dina terus kata besarnya di Gusti Allah terus ditakwin kurang sadayana kangge melaksanakeun ibadah ka Gusti Allah pantina ku amal wa kolak kulin awal bisa dilakukan tepatos Gusti Allah nakirkeun ka diri sadayana amin kangge ibadah Gusti Allah bagi tina hari suci mah ayyuhal insan waktu kaki alamil mutawassit baina mulkihi wa malakutihi jismanian samawiyan arawiyan samawiyan jismanian ruhanian dan harusnya hai bilang-bilang jalma waktu ta'ala wa qaulan ma'gum Gusti Allah karang diri sadayana di alamil mutawassit dina alam bangsa pertengahan arawiyan samawiyan Jismanian, ruhanian, tak urang mah di dalam Gusti Allah teh dan sareng makhluk-makhluk sanes. Urang mah jalmi mah tetep dina Quran banyak. Urang mah pangsaya-sayana bentuk, pangsaya-sayana anu di dalam Gusti Allah. Angkat wajib syukur minah urang syukuran Gusti Allah. Dijantenkeun jalma banyak disini awal-awal jalma peribahasana dibandingkan dengan saja nanti tetap jalma masih ada paling pantas kayaknya itu orang siapa karena untuk binatang makhluk itu bentuk orang dibayarmu soalnya masih ada pantasnya terus itu tidak kita mengurus si amal kita mah pantas nanti tidak mau amal masih ada pantas jalani masih ada pantas juga kita kurang solo binan terutamanya orang tidak mau Gusti Allah teh jismanian ruhanian urang mah dina jismani dina jismanina bangsa mulki bangsa malakut bangsa alamnya urang dina Gusti Allah jasmanina pan arawiyan dina bangsa taneuh urang dina Gusti Allah jasmani mah ya dina naon asalna dina taneuh urang mah panari malakut malam malaikat mah bangsa nur malaikat mah moal bisa kan kok urang kalau nanya buat ngabejakeun urang ningali malaikat bohong bangsa kan itu param ieu sabab malaikat mah bangsa nur dari bangsa diri tak urang bangsa diri mah urang mah jasmani yang dijambal Gusti Allah dina taneuh sajero jasmani urang aya naon aya rohani tah di mana dina bangsa malakut mantap bisi kae moreknya sina di mana ieu mau kapaki mau ada rohani urang itu urang gugur malakut mantap kan urang Amerika mau tekad nya sasalah kaya urang Amerika mah jelema teh aya namanya ukur di mana cicingna kan di mana telaknya urang Amerika aya puji mana di kana film teh di telak terus jelema teh urang di
di non diracun banyak. Terus di tunai ruangan tertutup. Hayang ningali hayang newak keruk siga kumaha sebetulna. Begitu kalak kayak mau teh. Atau si Rum teh kamera non kamera anu ieu teh canggih. Teu teu katewak teh. Da moal aya tuh kesempatan anu mah di alam. Malaku jadi kamu malaku. Ulah mah jasmani dia dilanjut dunia rohani ulang itu lamun nang jalan malakut mantap intia oke ulah mah dina nalika beak mangsana hirup di alam dunia jasmani ulang balik deui ka mana ananda anu rohani ulang balik deui ka urang kan itu ka mana ka alam arwah ka alam malakut jasmani ulang kudu diparakan rohani ulang itu kada diparakan jasmani ulang diparakan kunaon sambe parakan samu mate awas kalah nya jasmani ulang rohani ulang teh sarua kada diparakan namun jasmani unggul diparakan rohani ulang teh diparakan saminggu we kira-kira berapa mah lulus mah lulus umur seminggu sampai oke kan bulan puasa oke kurang-kurang mah kayak tamat ya gitu banyak lulus kan jasmani orang dalam muda jadi para rohani kurang oke sarua bakal lulus dari para teh mata kiamat teh ukus Allah teh aya nu dibere kekuatan jasmani mangkul rohaninya lulus bukti nama ini bulan puasa awakna maliti udah kene yang geus mah kuda yang geus mah karemreng geus maliti awakna teh anak-anak tonggolan ningali kita naon mangkul semen sasa dibere sakilo oge jasmani nama kuatkeun tapi rohani dikuatkeun ku Gusti Allah kuatkeun puasa puasana kuat sabab rohani diberi kekuatan ku Gusti Allah tapi aya awakna boga gitu buah sak malah sorangan di bangku kasawal pacu diisuk nepi ka urang nepi ka bedu aya nepi ka kasar geuning kuatin ge eta pacu pokona mah ngangkat saking dalam malah geus sorangan tapi rohanina leuleus usum salat ye usum puasa rohanina teh kekuatan terus ya buku salah teh kitu aya ini gini kan obat ini urang seueur ini jasmanina mah geunya kulit geus naon geus kalipu geus kenawar namanya terus mah ini tinggal lemah oke geus berbagai ini ngangkatkeun suku oke jasmanina mah geus teu kuatin tapi maca Quran rohanina kuat rohanina mah maca Quran betul sampai sajian wae mata ngaji betul ngaji oke loba apa ada ngaji teh ini terus yo nanti simpulin itu sih nanti ini jangan karuatan rohna mah rohanina mah jasmani kan geus ayo jak-jaknya awak nama merakene mun oge anu usum ngaji ada dak leuleus we leuleus urang kita kitu tah jasmani urang bakal balik deui tadi ka alamna maot teh tah geus kana tanya rohani urang maot kana disebutkeun maot teh kaluarna roh dina dasar ari rohani urang balik ka mana teh balik ka luhurna ari urang ayeuna ke dunia butuh bekal oke bekal oke bias pan hayang loba-loba manya duit hayang mah seueur-seueur manya duit hayang hayang loba bias hayang tercukupi sareng akan hayang senang kana dunya teh hayang loba bekal teh isu oge sareng harapan geus mikir
kumaha disukir duit 100.000 deui mah moal nepi ka isuk ieu mah moal main nyanan deui geus nya Tuhan urang ge ka ditu sarua dina nalika engke balik ka alam turun teh kudu bekal lamun aya urang di dunya teu boga bekal disebut jelema naon samsara jelema ribu pada ayeuna teh duit teu boga geus mah ayeuna budak aya duit teu boga beas nyawa kering gas peak suhu parasut ribu banyak terbuka apa kalau kan hirup banyak betang ke diberi ribu itu kan kalau itu hari orang oke di mana orang balik kalau menggunakan itu kurang terbuka bakal saya dikedik acan ribu gitu maka kalau mata yang bunghar di dunia bunghar di akhirat ayaan samsara di dunia bunghar di akhirat ayaan samsara di dunia samsara di akhirat alhamdulillah bunghar di dunia nama segala apa cekali bahasana makruh di bulu coklat napanto malayan di tengah lima nama di manten kok pemajikan kantor kawin ramaya lalu banyak si jabrik pan si bibir dah ombak segala bukaan di dunia tapi di akhirat samsara sabab di dunia ketolak urusan dunia disuk keluar membigas oleh KDR rupiah dipakai urusan datang mawar molor bahasan sampai setelah sampai maghrib dulu bisa kerek di dunia segala orang kan jadi akhirat sabab akhir rumah sapun mikirkeun perkara dunia umum kita sampai pun hal dunia jadi gagal ya sampai naik kumpul di dunia mau usaha hari kerja akhirat cuman hayang bukan pengajian seminggu sekali mau saya terus beli sini jadi awak alasannya kayak apa oke di akhirat samsara guru bilang ini ulang di dunia tapi ayam bisa di dunia itu di akhirat benar di akhirat di dunia bukan naon supaya bahasa besiga batu imah kedong kendaraan boga sawah boga teu besiga batu saya nawe tapi kana ibadah betul salat pangbulan nawe ngaji panghareup nawe ngaji naon Quran betul salat sunat betul saya banyak kata di akhirat pun kan tentang sosial banyak dengan hadis banyak dengan keterangan man ta'asyarat alaihi matalibu dunyawiyah wa ta'asyarat alaihi matalibu dunyawiyah wa ta'asyarat alaihi matalibu ukhrawiyah kana minal mustadrojin lamun sing sadama digampangkeun urusan duniana tapi dihesekkeun urusan akhiratna kana minal mustadrojin ta teh golongan di dunia teh pasukeun kana derajat istidroj teh anu teh pokok jor mantap gitu istidroj teh dibere urusan digampangkeun urusan dunia mah urusan akhirat kan dihesek dan saya pun tak ada triknya ada istri itu ada istri itu depan ayo Gustawa tema paling rahmat namanya ada rahmat kan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam Gustawa mana kausan rahmat Gustawa dua ada rahmat sifat jamal ada rahmat Gustawa tidak sifat jalan tidak sifat jamal maya talaku bil fi wal rahmah tidak sifat jalan maya talaku bil qahri wal qadar kana Gustawa teh aya anu sifat jamal diberena Gusti Allah teh rezeki teh berkah menang duit 100.000 sampai itu tapi 100.000 itu karena sholatna ketinggalan karena ngajina ketinggalan 100.000
pan ulin oke berapa di jauh. Oh, bukan 50.000 ulin ke Ciparai setengah jam oke balik deui. Ada mestinya, ya ada jadi 1 juta kan. 1 juta mah ulin ke jauh pan. Ajak sholat kayak di WS nah, itu jadi. Ya, suka kayak di sini. Nah, itu ada pasti diberi nikmat Gusti Allah tapi tinggalkan kewajiban ke Gusti Allah. Resiko kita. Dan orang itu lah apa yo dari Gusti Allah teh bisi dia kita panu gitu sih. Allah malaikat aku bil qahri wal qadar. Munang rezeki 100.000 salat subuh tinggal munang deui tah. Jam sarapan teh 200.000 salat orang tinggal nah apa. Ada bisa jadi rezeki yang terbaik di anu Gusti Allah. Jadi diberes secara kelima hakikat nama lagi dijadikan si sah gitu. Jadi beres Gusti Allah teh bahan fisik saeur bisa begitu. Nah, diberes Gusti Allah jadi apa itu jadi lah. Mana ada udah bahan fisik saeur ya deh. Nah, mulai tadi kan ya rezeki teh ye. Kebaikan bios ini kan kita dia. Maksudnya teman mulia dari minggu lah. Bapak-bapak seperti tina rezeki orang sing paham rezeki teh aya rezeki mamluk, aya rezeki maut, aya rezeki maksud, aya rezeki madmun rezeki teh. Rezeki mamluk rezeki anu dimilikeun ku Gusti Allah. Urang dimilikeun ieu tanahna sakian hektar misalkan atawa sakian rumah. Terus kendaraanna sakieu boga motor hukum geus motor kolot, aya boga mobil, imahna ieu. Jadi mampu dimiliki usaha pemajikan anak hiji, bulatna 1 hiji, bulatna 12 misalnya, ada pemajikan 3, bulatna 20 misalnya. Anu dimiliki usaha, ada rezeki mampu dimiliki tah usaha. Aya rezeki makmun, rezeki anu geus jadi jaminan ti Gusti Allah eta mulai usaha, mulai loba milikna, ada usaha milikna sabar. Eta rezeki makmun mah jaminan hidup pun seberang mana rezeki makmun mah besi loba pare oge loba duit oge makmun mah santang loba aya nu sagala loba oge makmun kadang aya nu makmun gede mampu gede aya nu mampu gede makmun saeutik nu makmun gede ieu mamuna leutik teu boga pare teu boga naon tapi isu-isu geus madahar Kesuang roti biar tiru campur ayam kopi lama tuh jadi kirim nama ayam itu ada pegawai nama bisa kira kirim kilo pak tapi mampu aja apa ayam milik nama pak kawana 5 hektar mobilnya 10 bina 2 miliar misalnya makmuna sepi sawah nama 2 hektar jam sarapan jam berantahan aja sabab kumilingan kene sawah beres kita kene sawah jam berantahan can bina 2 miliar can kabelikeun naon can soalnya gitu harus semuanya jadi bagaimana naon kendaraan anak itu bahkan kudu anak kudu bisu aya gitu eta panas tiris tempat mobil panas tiris teu bisa makan sok aya panas tiris tahu milih hutu we tempat mobil milih hutu beunang teu tapi aya tempat mobil angkot oge ari sehat mah jaga awakna beunang mana aya mobil-mobil halus ada yang pengalaman di buku bukan asli sama benar mana makmum macam tanggung bisa jadi orang bunga makmum nama seperti makmum belang seperti kita ayam belamnya ini lebar dia orang itu orang awak di sini sawah rata 1 hektar isu-isu ke taman nanti taman itu can beres boleh ingat sama saya 1 hektar
kayu. Mereka sawah teh barang nyanak kapal teh saku aja pais kejer aja ngasih pena geus we kalau loba sawah eta loba eta we tah ka sawah teh geus bubudunya mah kitu geus asam kana dunya mah ada barang lahar teh naon dicocolan tah jadi sama uang teh ini cocolan si asli geus kasih dan pais kejer wih loba di mana teh sakali hayang ngadahar kali hayang kali hayang teh catuan deui menang ilmu mana nangkut tapi teu menang di kunci kere keparan kunci teh dalpan barang sedang ngalobaan heula kan itu teh harus kudunya harus ngalobaan kan cuma kita sekarang ada incu-incunan teh cara dulu aing teh senang bayang mecakan foto kan dia kalau foto kan hayang teh ada foto foto sia teh trek anakan hayang itu benar kan mampu teh mampu usaha tapi ada sebelum mah diakhirkeun tah Gusti Allah teh mah bisa dikeun geus teh geus loba kudu menar pengen eta lebih ka mama senang payah hayang duit pinjuna di bawah tina ekrek duit mas saya duit teh modal eta keluar dina kudunya kitu entar cangkang buku kan aya loba milik nama tapi padahal anu sarua bisi 10 hektar sawana jeung anu teu boga sawah teh tuang sakumaha sawah-sawah sarua suku hektar sapiring belum teu sarua aya mana aya teu bener mah tergantung mata ngaji malah geus tuang sayana ulah langsa aya tuang jeung kangkung teh ulah ana tuang jeung kangkung bari ngalamun hayang jeung lagi hayang makanya malah itu hayang tuang jeung lagi hayang hayang aku sarua nawak benang itu sesi semuanya kayak jantan lagi hayang dengan jaminnya dengan jamin dari nama Allah ada makhluk saya seperti makhluk gede makhluk kamu seperti ayah rezeki maupun tak rezeki maupun mah rezeki ladang katakwaan ka Gusti tak sadaya rezeki teh sabaraha tahun kali kan kudu dicumantelkeun kana rezeki mau urang teh kasar teh naon keur ibadah ka Gusti Allah boga ieu milik ieu dimilikeun ku Gusti Allah teh ieu sawah kieu dipake ditasarukeun kana jalan Gusti tangke geus ditasarukeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dikimauan diseparekeun deui nah tinggal dikimauan teh sieu mah salat keto sieu mah puasa keto ngajina antara kaliwat ku Gusti Allah tekeun bae dina saeutik teh tapi beda sobar da hari saeutik bari sobar mah pakir tapi sobar da pamarasan itu mah ya urang teh pakir tapi sobar jadi punten jeung sobar mah arba kali pun di mana ayeuna pakir bari teh sobar eta mah tadi teh lewe eta mah kenal teh dahar naon teh itu sobar mah aya jeung hayang aya nyampak lu asin eta mah sobar terus tadi itu dah rezeki mau rezeki ladang katakwaan ka Gusti Allah tah Gusti Allah teh di masalah teh ngaji dan di bawah itu rezeki teh budak mah saleh salakina bagus anu buat ibadah teh salakina nyampe budak mah berto ngaji ngalae salat ngalae apa sebab ieu salatna teh betul, antara kamu kurang hayang harap
ngajalankeun parentahan Gusti Allah dina sabinatara tadi Allah ya bisi ingat bahwa parahu teh tara lumpang di daratan. Kalau urang hayang salamet sok atuh lumpangkeun lengkahkeun kana jalan anu dipikayo Gusti Allah. Naon ibadah ka Gusti Allah. Urang hayang salamet banyak sih ingat karena parahu kalam kita aya urang lukang naon pak parahu rek mentas kana hiji jalan teh kuaya aya kendaraanana aya saranana numpak parahu aya mentas ka ditu lamun parahuna diojahekeun dina basisir pang bisa. Urang hayang salamet tapi ibadah tara urang hareupeun hayang salamet ari tara ibadah mah urang teh engke balik ka ditu teh balik panina lillahi wa inna ilaihi raji'un asal di Gusti Allah balik deui ka Gusti Allah. Panjenengan ka ayeuna urang balik ka Gusti Allah teh keur mimiti dibikeun ruh diasukeun ruh ka Gusti Allah eta siku teh masih kene bersih pan awaluha billah wa wasatuhu billah wa akhiruhu billah mimiti di Gusti Allah perkenanan di Gusti Allah akhir teh di Gusti aku balik ke Gusti Allah aku ulang mimiti dasukan ruh teh panjang di urang teh ka Gusti Allah rek ngalaksanakeun ibadah alastu birobikum qalu bala syahid. Nah urang janji ibadah Gusti Allah rek ngaku bahwa Gusti Allah teh pangeran urang rek ibadahan kali-kali urang jalan dengan ibadah kita balik ke tadi itu ya dengan jalankeun parentahan di Gusti Allah dengan jalankeun amanah di Gusti Allah berarti sabar yang urang teh siapa nanti Gusti Allah teh lamun ayeuna ibadah jalan dunia teh dibere uruhan surga lamun dibere ibadah umum kitu maksiat jalan dunia ada dibere uruhan rek disiksa sok milih eta mah hayang mana tah hayang anu jalan halus kita ka surga nah kudu ngalaksanakeun ibadah sok bae di sini hayang kanu goreng oge ke disiksa di neraka namun teh ibadah namun bener tergantung sok urang ieu hayang ka mana ieu tanggukeun teh ayeuna kana urang hayang ka surga hayang ka neraka hayang ka surga dan neraka mah moal hayang mesti ka neraka sebab geus naon bang neraka mah lain tempat neraka mah sununa wae banyak aya ku hatupna wae dimunan kita musuh teh ngalotok kan urang rek deukeutkeun oke begitu sih nah sok ada ibadah mau bisa nyalakin itu kan kamu ya silakan ngalakin kan mereka senang ibadah kasuka terus itu masih ibadah maka tergantung amal ibadah nah sebab amal ibadah orang namanya geus maot teh keluarga harta naon ilmu jeung amalnya amal soleh harta jeung keluarga balik deui amal soleh urang mah ada di teman saya di urang ayeuna keluarga buka urang mah bapak pamajikan anak ibu misalkeun eupe naon naon dibawa tah ibu amat berat ini mah cicing geus bang hidup semati enak salatna supaya aya cicing moal ditinggal teh di keluarga hartana dibawa ke baju di malam-mali duitna sama sakoper dibawa ke dalam kubur itu dibalik ke tah parangan masa amal soleh mantap nang geus maot nangitnya keluarga teh bati teh pan aya cerik teh kadang-kadang cerik aya cerik atau mau aya cerik sedih aya cerik api aya anu cerik atau pantau maka si aya kami deui aya cerik api banyak ya gue jadi berang adana mah paling rencana mah nah kan berarti amal soleh urang dijalankan kita dari koleksi jadi saurakeun so aya di dunia yang geus mampoe yang geus masalah